Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepakeun nami abi Alia Nuriani Fernisa, asal sakola abi di SMP Muslimin Panyaungan. Di dieu abi bade ngadongeng bahasa Sunda anu judulna Sasakala Situ Gede. Kisah kabentukna Situ Gede mimitian nalika Raja Sumedang Prabu Dilaya ngagaduhan niat rek nyampurnakeun ilmu kanuragana. Ajeuna angkat ka Mataram pikeun ngalenyapeun ilmu agama. Sang istri Nyai Raden Dewi Kondang sareng pangiring-pangiringna oge ngiring dumasar karena pamenta ti ibuna. Sadugina ti ditu Eyang Prabu Dilaya guguru ka Kiai Jiwaraga. Eyang Prabu Dilaya gancang pisan nangkep eta ilmu. Mata guruna oge ngarasa kagum. Teras anjeunna ditikahkeun ku guruna sareng putrana anu geulis, anu namina Dewi Cahya Karembong. Janten istri kaduana. Sareng eta Eyang Prabu Dilaya dipenta pikeun neangan deui ilmu Islam ka Tatar Sukapura. Dina lalampahan sanajan mimitina dua istrina teh rukun-rukun wae, ujuk-ujuk istri kaduana mimiti nu numanya ka Eyang Prabu Dilaya. Sebab saenggeus nikah anjeunna naroskeun ka istri kahiji Eyang Prabu Dilaya. Serta masalahna sarua nyaeta duanana gagal ngalaksanakeun kewajiban salaku istri padahal geus sataun nikah. Padahal sabenerna hal eta disebabkeun ku Eyang Prabu Dilaya anu sakina tekun diajar nepi ka mopohokeun pancena salaku caroge. Niat jeung ide nu goreng mimitina muncul dina pikiran dua istrina teh. Gagasan yen Eyang Prabu Dilaya bakal nikah deui saenggeus rengse diajar di Tatar Sukapura. Nya Nyai Raden Dewi Kondang hampa jeung Dewi Cahya Karembong boga rencana rek maehan Eyang Prabu Dilaya. Nalika Eyang Prabu Dilaya nuju sare, dua istrina nusukeun keris kana dadana. Tanpa ceurik tapi ku nyebat asma Allah, Eyang Prabu Dilaya ngantunkeun dua istrina teras boga rencana rek ngubur layonana saenggeus lempang maranehna nepi ka hiji rawa. Nalika pangiringna diparentah pikeun ngarengsekeun gawe ngali kubur. Maranehna duanana oge dipaehan pikeun ngaleungitkeun tapak lacak. Duanana dikubur babarengan dina rawa anu nyumput ieu. Purnama geus ganti, tapi can aya beja ti Raja Ngora di Sumedang. Disamprak anjeunna angkat ka Mataram indungna anu hariwang ngutus lancekna Eyang Prabu Dilaya pikeun neangan adina tepi ka Tatar Sukapura. Anjeunna teu tiasa mendakan layonan jeung teu nampi beja nanaon ngeunaan saderekna sebab makamna nyumput. Nalika bade mulih lancekna Eyang Prabu Dilaya miluan kompetisi jeung singa. Nepi ka anjeunna meunang sarta akhirna nikah jeung putri nu ngawasa eta wewengkong. Hal ieu oge ngajadikeun anjeunna mopohokeun bali ka Sumedang. Akhirna sabab indungna masih ngaharepkeun dua putrana bali ka imah, anjeunna sorangan anu nuturkeun lacak maranehna. Di Mataram anjeunna terang yen dua putrana parantos angkat ka Tatar Sukapura. Dina perjalanan nuju Sukapura anjeunna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala supados dua putrana tiasa kapendak. Kalayan izin Allah nalika dugi ka Sukapura anjeunna mendakan dirina di rawa anu nyumput jeung ningali cahaya moncorong di gundukan tanah. Ngadua jeung nyuhunkeun pituduh ka Gusti. Akhirna anjeunna ngartos yen di jero eta aya layon Prabu Dilaya sareng dua abdi-abdina. Cipanon indungna teu bisa dipendung, ngocor pisan ka tengah gundukan tanah tempat waris tahta Sumedang dikubur. Doa oge dipanjatkeun supados makam putrana kajaga. Matak cai rawa disabudeureun makam ieu naek sababaraha meter nepi ka nyesakeun makam salaku hiji pulo di tengah-tengahna. Aya bisikan ka sang ibu pikeun nancepkeun itek anu dibawa nepi ka tumuwuh tatangkalan rimbun di pulo eta.
nalika bade mulih nalika mentas rawa anu geus jadi situ atau danau aya 4 ekor lauk anu dibere ngaran ku indungna, si Gendam, si Kohkol, si Genjreng jeung si Layung. Ieu lauk-lauk teh bere pancen pikeun ngajaga makam Sang Prabu tina leungeun-leungeun jahil anu ngaganggu. Nalika panggih jeung 2 pangeusih lokal nalika bade angkat sang ibu mere pesen. Mugi aranjeun kersa nitip anak kuring. Dipendem di eta nusa jenenganana sembah dalem Prabu Dilayah wangku ka Prambonan di Sumedang mugi kersa mihara anjeunna dinamian juru kunci atau kuncen jeung kami mere beja saha anu hoyong padu beres nyekar ka anak kami oge anu palai naik pangkat atawa hayang boga gawe kadinya. Agungna Allah cukang lantaranana sugan tidinya. Hikmah ti dongeng ieu nyaeta ngajarkeun urang ngeunaan pentingna kasabaran, katabahan jeung kaikhlasan dina nyangharepan kasusah hirup serta ngingetkeun urang kana balukar tina laku tampah goreng jeung pentingna ngajaga amanah jeung anjeun inajeun spiritual. Oge pentingna ngajaga lisan jeung peripolah tina pagawean anu teu hade. Sakian dongeng anu ku abdi dicaritakeun. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.